Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu tepang deui sareng sim kuring Kang Mulyana dina acara ngadongeng Sunda. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Hapunten mitra sim kuring dina mendarkeun ieu caritaan seueur kirangna seueur lepatna dina babasaan caritaan atanapi suantena ieu para tokoh dongeng teh. Kirang pas atanapi kirang sae hapunten mitra. Ameh henteu nyang kolong kana waktos, hayu mitra urang kawitan bae dina jejer caritaan raskeun deui dina lalakonna lalampahanana si Kohar Gurat Beunghar Serika 28 karangan sing kuring pribadi urang uihan heula sakedik dongeng teh mitra. Dongeng teh parantos dugi ka sumuhun Nyi Rodiah atuh ama dunungan kuring mah rada eraan ka awewe teh atuh ungut-ungutan pikeun mama kiai teh terus manehna nyoba-nyoba nanya kumaha jeung Kohar nya satu mama dunungan mah isinan pisan perkawis awewe teh nya aus atuh lamun hidup aya hate ka anak ama mah soal waktuna mah urang deui we pikeun si Kohar mah ngareret atuh panonna teh sesakali ningalian ka Nyi Rodiah. Atuh reretan si Kohar teh dibales ku imutna anu manis matak ngagleser kana hatena si Kohar teh. Nyatana si Kohar neuneun rasa ka Nyi Rodiah di harita keneh. Cuman teu bisa dikedalkeun. Ayeuna asa kabeneran pisan meunang jalan pikeun meuntas. Kitu paribasana mah. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui tapi sateu acana diteraskeun. Sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng sangkan diklik heula gambar loncengna, di share, like and comment supados sumangat teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia anu atos subek atanapi anu atos ngadangukeun dongeng sim kuring mugia dibales ku Allah anu langkung sae dina rezekina. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Hayu mitra urang lajengkeun deui. Ama sanes kirang sok kuring teh sareng dunungan bade mulih wae ieu teh. Sumohona masih kene loba urusan ama. Padahal mah engke we atuh aden jang kemet urang tuang heula ji. Sumuhun Kang ulah wakamula itu tos disayogikeun kanggo tuang mah. Euleuh kumaha lur? Nya atuh karunya nu geulis tos nyayogikeun metoy. Seuri pikeun Nyi Rodiah mah imutna matak endah katinggalan. Nyai gajung bawa jeung Kohar jeung jang kemet ka pawon. Sumuhun apa? Tinda ala kadarna teu aya nanaon ieu. Hayu met ulah isin dua cenah cek Nyi Rodiah oge. Hehe. Naon isin dua teh? Sumohon ulah isin-isin saur Nyai ge kan kitu.
si akang mah resep heureuy geuningan. Ari dunungan mah lain resep heureuy nyai, tapi resep ka nyai. Nyarenge seuri atuh Nyi Rodiah teh sabari ngadelek ka si Kohar teh dibales seuri atuh ku si Kohar teh. Tetela si Kohar jeung Nyi Rodiah sarua pada nenden rasa sanggeus aya di paon atuh si Kohar jeung si Kemet diuksila. Nyi Rodiah ngahaja ngalasan ka si Kohar sapiring atuh pikeun si Kemet mah jadi guyonan. Is nah nyai mah ari kadunungan kuring di alasan nah ari kakang Kemet teu ieu teh tong sok protes met bisi dipotong gaji ku uing mah maneh mah met oi hehe. Is ulah atuh dunungan uing teh keur mreketkeun nyimpen duit ieu teh hayang buru-buru kawin jeung si cucu ieu teh hehe. Tah kitu dunungan. Masalah kawin mah gampang met. Apanan aya uing. Arek kawin di mana? Di gedung, di lapangan bisa arek sekalian nanggap dangdut. Wayang uing mau lebar ka dulur mah met oi. Oh gitunya saacana uing nganuhunkeun pisan atuh. Nah bade iraha kitu Kang Kemet nikahna. Nya hoyong nama tereh-tereh nyai. Hoyong gerah mangku ieu teh. Is mangku naon akang teh? Seuri pikeun Nyi Rodiah mah. Is ulah ka Victor nyai teh atuh tuh gerak si akang mah. Naon Victor teh? Pikiran kotor nyai maksud akang mah. Hayang gerak mangku budak nyai. Nyabongana atuh da akang mah nyariosna sapotong-potong atuh. Is sagala ge kudu jeda heula atuh nyai ngarah rame ieu teh. Kumaha engkang we lah. Is sanes kumaha engkang atuh tapi kumaha dunungan tuh sok gerak taros bade iraha dilamar kitu nyai hehe. Tong dianggap nyai heureuy wae si Kemet mah. Wios Kang Kohar pamileres mah. Tuh kan lur cek uing ge geura buru-buru lamar tah Nyi Rodiah teh atuh ulah dingkengke lur. Beda tuh uing mah ari dunungan mah pan beda pisan. Pandang ngalayah hayang nanaon oge teu hese. Coba uing lamun teu kuli mah moal bisa dahar meureunnan. Is lain sakur kitu met dina kawin teh urang kudu bisa mawa pamajikan kana jalan bener dina salatna, dina ngajarkeun sagalana. Agama mah penting tah. Teu saeutik geuningan lur. Loba banda tapi dina rumah tanggana teu bahagia. Ku sabab naon eta teh? Ku sabab jauh tina agama met oi. Sumuhun kahartos pisan Pak Ustad. Ira arek dahana tuh ieu teh met oi ngajak wae ngobrol maneh mah met. Pikeun Nyi Rodiah mah teu kuat hayang seuri atuh langsung nungkup bibirna kudua leungeunna bangun ku lucu tingkah si Kohar jeung si Kemet teh. Alah meni nikmat lur euy pedo pisan ieu mah. Ngeunah pisan yeuh pasakan teh met oi. Nyai nu masak ieu teh. Sumohon abdi nu masak. Tegep nyai matak betah di imah geura dunungan teh. Betah kumaha kitu Kang Kemet? Cobihan we taros geura dunungan tah. Kumaha raos Kang Kohar pasakan nyai teh? Mantap nyai, hedet pisan kapake ku akang mah. Hatur nuhun Kang. Nyai moal lami ieu teh akang teh bade SMP wae hehe. Naon bade ka sakolahan akang teh? Ih lain nyai SMP teh sudah makan pulang hehe.
Ih, Kang Kohar mah heureuy wae geuningan. Kedah eta mah Nyai, meh rame. Ayo ah Nyai, sanes kirang sono. Hampura dunungan sareng sim kuring ngarep. Ayo ah Nyai, sanes kirang sono ieu teh. Hampura sim kuring sareng dunungan ieu teh ngarepotkeun. Ah henteu Kang, tong kapoknya ka dieu deui. Nyai, ari ambu mana ieu teh? Akang teh bade pamit ieu teh sareng dunungan. Nuju kulem Kang. Oh, sawios atuh, salam weh ti dunungan sareng sim kuring gitu. Oh, sumuhun Kang, engke diwartoskeun. Ayo ah Nyai. Jung atuh Nyi Rodiah jajab ka si Kohar jeung si Kemet muru ka hareup. Nyampak teh Mama Kiai keur maraban lauk. Ama, ieu Kang Kohar sareng Kang Kemet bade mulih cenahna mah. Padahal mah engke we kasep ngendong atuh di ama di dieu. Hawatos ama karuda maleun ieu teh. Song atuh si Kohar langsung ngasongkeun leungeunna jeung si Kemet teh ngajak sasalaman. Kitu deui jeung Nyi Rodiah oge. Jung wae atuh si Kohar jeung si Kemet ninggalkeun eta tempat. Ayeuna urang caritakeun heula kayaan Suminta. Harita teh wanci tunggang gunung, Suminta keur ngobrol jeung Mang Ipin anu mangrupakeun badegana di teras imah. Mang Ipin arek laporan cenahna mah, manehna arek ngabejakeun yen juragan Ijen maot. Pok Mang Ipin mulai nyarita. Kumaha Mang, sok diuk. Atur nuhun Gan, kumaha agahat? Cager Mang, aya naon Mang Ipin? Ieu agan, kadatangan sim kuring teh arek ngawartosan yen juragan Ijen indungna si Kohar teh beunang ku ajal. Nya Mang, Mang Ipin, kuring ge geus apal hawareta mah. Tapi alus weh pikeun kuring mah tinggal hiji deui tah anu jadi cucuk jang kuring mah. Saha agan tah? Siga nu teu apal wae laing mah Mang Ipin. Saha deui atuh musuh kuring mah si Kohar. Hapunten juragan, manawi agan kitu. Abanan si Kohar teh kaasup alo juragan sorangan. Nah nyesel Mang. Kuring mah malah atoh lamun si Kohar maot mah. Dabongana Mang, manehna geus kumawani nyaingan kuring. Cucungah kanu jadi Mang, tah kitu Mang Ipin. Ya, eta mah teu langkung agan we atuh. Oh nya, Mang, ke ulah poho peuting ka imah. Si Aki Wikal pare ka imah cenahna mah. Oh, mohon siap agan. Torojol atuh juragan Sari nyamperkeun ka hareup pok manehna nanya. Mang Ipin, kumaha geus lila Mang? Manawi nembe pisan juragan, eta kakandunganana tos ageng, tos nincak sabarasa sih ayeuna teh agan. 8 sasih Mang Ipin. Tereh bulan alaun atuh. Enya Mang Ipin. Anu saterusna juragan Sari diuk gigireun Suminta sabari diusapan beteungna ku juragan Suminta teh. Agan, Mang ningalna agan duan teh meuni saraha sih? Nya kudu kitu atuh Mang Ipin.
sanes kirang sono agan sim kuring teh ayeuna wae ieu teh. Padahal mangkewe atuh can disuguhan-suguhan acan ieu teh. Nya padahal kewe atuh Mang Ipin. Sumohon hatur nuhun juragan. Mang Ipin ulah poho engke peutingnya ka imah. Mohon perkawis eta mah siap. Anu saterusna Mang Ipin ninggalkeun imahna juragan Suminta. Teu karasa wanci teh muru deui ka peuting. Ngarecekna hujan matak tiris karasana, angin hihiukan tatangkalan silih kupayan. Sakapeung tatangkalan leutik mah pareunggas disusul ku sorak kilat silih tembalan. Buburi nyayan mata keung pikeun urang lembur Karang Jati mah. Harita teh si Kohar si Kemet Oding keur ngarobrol di tengah imah. Nah, hujan teh teraat-raat nyamet nyalur. Danyaan we atuh sakapeung si Kemet nutupan ceuli bakat kutarik sorak kilat teh. Mudah-mudahan teu aya naon we nya Aden. Nyamang tapi uing mah sategeunah hate ieu teh. Lain tegeunah hate meureunnan asup angin eta malur. Asup angin kumaha met? Ieu mah sategeunah hate kitu tah met. Moal aya nanaon lur. Nya harepan mah kitu uing ge met we. Pakawis ngalonda kumaha atuh Aden? Ceuk Mang Oding teh. Nya ulah maksakeun we Mang, sapiraku ngaronda hujanan mah moaya ge ngadon kabulusan atuh. Nya ketang Aden. Nah asa karasakeun lurnya euy. Heueuh met. Nyi Arum anu mangrupakeun Patih Brajageni anu tita tadi ningalikeun maranehanana. Terus manehna ngawatek ajian sangkan kabeh jelma anu aya di imah si Kohar sarare. Mimiti teh heuai si Kemet teh. Lur, nah satunduh kieu uing mah. Sok gogoleran heula tuh met. Tapi ulah kabablasan met. Lur, rep sare atuh si Kemet teh disambung ku Mang Oding. Dug sare atuh Mang Oding oge ngulahek sabari diuk. Mata si Kohar geus dibenta-benta tapi karasana tunduh naker. Anu satuluy nama si Kohar ge ngilu sare. Pikeun Patih Brajageni mah matak bunga. Tu sabaraha geuningan ilmuna si Kohar teh. Ari ngadenge mah cenah sakti si Kohar teh tapi nanaonan geuningan. Laksana ayeuna mah maehan si Kohar teh. Patih Brajageni anu satuluyna ngadeukeutan awakna si Kohar. Terus manehna nyekek beheungna si Kohar. Gep dicekek wae atuh si Kohar teh. Heug beunta si Kohar teh barang dicekek teh. Nyi Arum nanaonan ieu teh? Modar si Kohar. Nah Nyi Arum sorana kitu dina hatena si Kohar teh. Modar Kohar. Si Kohar langsung metakeun
ilmu ti Mama Kiai. Piwirna kunyam-kunyam pes atau wujudna si Kohar teh ngaleungit. Kau mana si Kohar teh? Kaula aya di dieu. Barang areret ka tukang gebeg atuh patih Braja Geni teh reuas. Anu masih keneh nyamur jadi Nyi Arum. Saha Andika Sinatria? Kaula Raden Setragenta. Hei siluman, geura tunjukkeun wujud asli Andika. Mata kaula lain mata pedaya. Kaluar haseup hideung dina awakna Nyi Arum teh ngajang elek jadi patih Braja Geni. Papakeana siga di karaton, kitu deui si Kohar papakeana make kampret podas, iket podas dina sirahna. Yeuh geura tadah pangaosan. Patih Braja Geni ngawatek ajian. Barang arek ditarajangkeun ka Raden Setragenta geus aya di luar. Di dieu yeuh siluman urang hijena ameh laluasa. Sor Sinatria, geura petakeun pangabisa teh. Patih Braja Geni ngawatek deui elmuna, ngieun angin buatan. Mimitina mah leutik terus kagedean angin teh. Eta angin teh kakuat muter atuh mitra siga angin tornado. Tapi pikeun Raden Setragenta mah bakat ku tenang manehna sidakep leungeunna direkepkeun. Waktosna seep kaum dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-28 diantos wae seri anu salajengna. Hapunten mitra, hapunten nu kasuhun, mugia kahibur ku caritaan simkuring. Hapunten sadaya tutur ucapan basa simkuring anu kirang merenah. Mugia kahibur. Wassalam.